teh pamajikan lain, dia teh kabogoh lain. Aing kalah nempo keur dangdan we. Cing ngacung. Urang mah anu ku nempo dangdan ge asa pi 12 tahunan lah. Pake ingetan age. Sek sing jongjon neng. Dangdos mah. Ngan wayahna ulah luak lieu ka mana daek. Kunaon kitu? Yang bisi reuwas nempo Mang Acuh. Ulah keun ulah sok kitu nya. Sami jalmi ulah sok ieu. Nu reog nu pengkor. Ulah nyebut pengkor atuh. Udah bapak. Pengkor. Resep ka cideng ini penuh dandan. Ai pikaburit ge sing teu manggung ge urang kajen nempo kieu we. Mang Acum boga pamajikan juga kieu kumaha Mang Acum? Hah? Boga pamajikan juga kieu. Lamun Neng Ayu jadi pamajikanana asa nanggeunnog beubeureummna geuning. Heeh, jadi lamun ti keplot teh anjir lebarna ge geus. Nya nya lebarna. Saek dikerem we merenya. Dikerem. Aing loba ka sudah peralatan nya. Saya macamnya ya nuju siap-siap lah ya. Sing jong-jong ngan ulah boga rasa Mang Acuh mah nih hayu we duha doho di dieu ulah bet nyantai we dangdan. Kayu ge nyantai. Oh, da lain jeung sasa ieu. Bae tuangan mah enggak macam. Mangga nih. Tuangan. Ya sanes pula dipelongkeun tuangan ya teh sajen. Serina surat tikukur anu teu mukang. Surat macam. Itu we nya. Ye. Nah, urang mah geus mah ting di dadago eueuh. Ya, ya. Tadi mah udah dia bae. Ya maksudnya kieu dah. Ai pang di dinya ngintip. Hah? Urang mah geus bebeja ka si Neng Anjani ge. Neng pamajikan lain, jeung teh kabogoh lain, pacar lain. Ngan urang mah Kalau udah hadap kumaha deh? pan keur dangdan hayang nempo. Mun nempokeun leta ku meta. Nah, urang mah teu Jamu. Ya, Neng, topina dibuka mah. Dia kan. Mun kolot mah wis ge ngami. Neng ayo can terangnya tingali gambarna Acum udah cena. Cikra ningali mah udah. Wah. Kaosna aya, kaosna geus bagi-baginya urang Bekasi nu meunang teh nya. Subang. Abdi mah teu acan. Bayar. Ayu ka karek penak lagi ayeuna, ka karek penak lagi ayeuna nya Kang. Aya keur ayu XL, L atawa we. L mah leutik. Leutik L mah. Leutik. Duna anu merekna kudu merek buahang atuh nu gede. Lain buahang. Double XL, double. Oh, model kondensal ge cenah kondensal double. Gitu. Dianggok Jeung engkel. dianggok mobil. Neng ulah kaganggu Neng Madangdos. Sok. Dah. Jadi gitu. Pemain mah dangdan heulanya di make up heula. Ya Neng salancina ti koet kana naon Neng? Gabis. Ya. Tina motor. Neng masuk model aya nu gobis ieu nu ti jeduk tuur anu bareuhna dada. Ya, kencang dipeusel. Jadi bareuhna di dieu ari nu ti jedukna tuur. Pamangkuban. Akang bari nyebut nempo nu monyono bari malias era kumaha maksudna? Pan rek wusel urang teh pang mencerkeun pangurutkeun cing teh. Nu bareuhna. Ya. Jadi ai artis juru kawi sinen baheula mah nya. Nya. Darangdan atuh. Atuh meureun. Sanggul geus gede-gede ban Vespa. Gitu. Mun ek ngaramet, dangdan teuing dari kasawati ya. Ngan lamun Sineng Anjani ngaramet pasti jalma sakampung mah lalalajo. Wah, bintangna tuh rasa kecamatan Sisagamanya ieu nya. Bintangna. Amin mudah-mudahan. Kayak mari jiga aya harapan ningali tuur. Kurang bahan ya. Rusuh dianggo. Jeung ayu mah taran nyumput nyalinungkeun bebeja. Kurang bahan. Lain jiga mani nyono. Mani nyono yang tuur. Aduh, alhamdulillah. Mani jiga mumpang-mumpungnya. Begitu ayu datang kerjain dong.
Jauh bapaknya jauh. Hah? Bapaknya jauh. Ah, iya di Lebak. Di Lebak, di Balandongan. Di Lebak. Bisi. Balandongan kumaha? Cuang di bius. Ulah kaganggu neng kalau kan ningalikeun Kang Uda wae. Ari dikasih karsu mah mani teu direret tiga. Ulah di buas bius. Ari di bius mah sok tara puguh rarasaan cenah. Oh kitu. Mending kena bluk blak bae, blak bluk bluk. Gitu. Aduh, alhamdulillah nih. Bunga panggil jeung si Neng Anjani nya. Nya, Udah bager leutik apa. Pernah orang kejadian sih ada. kejadian kumaha? Oh, keur leutik di panggung dicengklakeun ieu na yo. Da. Aing langsung mayar ka si Neng Ayu. Mana pedah naon? Teu 1 juta, kapan tinasa ribut anu tahun kana sirah mah dai sirah mah mahkota manusia. Anu wajib di satahun sakali teh di naon teh ngaranna Di teh? Pitrahan. Di Pitrahan. Pernah Neng hampura cing teh beres 10.000 mun atoheun da keur leutik atuh. Leutik mantap geus cupar geus mah boga dosa. Mama teu kanyawan enak geus badag kieu geus parawan deui geus dewasa. Urang Kesan mah kesan Namanya- disebut parawan. Hah? kan? Cek saha parawan? Dateng aku boga. Rang jadi. Wah, tuh aing geus ngarang. Iya, atuh lah yang disebutkeun teh Ayu mah anger ti tadi ge mah disebut salinungkeun. Bejana cenah aing geus anta mun geus berumah tangga, geus boga salaki pipisahan berarti pan meureun kasebutkeun teh janda. Janda. Ari keur parawan mah cenah di imahna teh sarempit ku pepak ku para. Ari singa janda mah di imahna teh sok lalega cenah. Oh, barang maksud. Hah? Oh, barang di jerona maksud. Meureun aya kulkas hiji ge nungguan imah be cenah. Aya nu keur viral masalah janda keun wae da eta mah ucapan sabenerna nya nengnya masa. Tina kembang ge 1 jutaan kamari keur viralnya. Janda bolong. Oh, eta janda bolong apal teh? Ai janda Halus kembang lain ai ge. janda bolong teh nu korowok tonggongna. Kunti. Kan? Kunti. Lain. Kunti anu korowok tonggongna mah. Kolbak. Ai pangkolbak. Atuh dihandapna korowok dihalah huluna dia korowok pergi jalan. Oh. Ya, karunya nang ayu rek dangdan, waktu nasa kedeung di Magelaran. Abi rek pamit. Saya kata geus rek ieu mah nya urang mah da geus seueuh. Lain geus seueuh maksud. Ulah matara duduaan jeung awewe sok sieun diperkosa. Ya, on, siap. Assalamualaikum. Salam. Sok atuh neng rapi-rapi dangdosna nya. Siap, Nuhun. Mangga. Ieu bade ka. Ieu Mangga, nuturkeun mangga. Mang Acung lah.